hibur di alun-alun Subang teh mangaya anani tigili harga tilu teh paingan atuh malet ngengkei ngabanalet kemat-kemat datang pinang sadaya pada naruntung alitan sadaya nu dipayun bulan wilujeng tepang dari sarang tigiri harjati pangajak ngedamang numai soloyo jaraning ati Jeroning ati mangaya kesenian dasana sanes lumayan mewah ya geledah pokoknya hiburan ngaraketan dudul urang wilujeng suluwi
Abah Empat Purwane urang sabangsa urang sami sami raksa apa jintis layak Sisi puharati Iya. Pumaragi sisi puharati Nani mantang kakak Abah Haji Entis Mangga manganya ngakeun ayah Pak Miras Mitawati Nanya mantang kakak hayang dikengen Dia pernah deui Nanya mantang kakak hayang dikengen Dia pernah deui Pak Haji Agus Liopa Ibu Haji Agus Liopa nyanggakeun emak mugi ketampilan dipiring kurupi gending Tuh lumayan Paji Oman Sidodadi Panglipur mana mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang ngawu sinengikan dapur antara Dupi Basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara tara hartosipun sarita ia carita opo ikita sarita ingkang diango jejer boten wenten malih ya hinci kejabiti salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Pringgandani walah ya hingga Nagara berat benghar bro di juru bro di pantau ngelayah di tengah imah buncir leit loba duit Tuh tangtos watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro ya hingga angin sewiji-wijina hingi bibisik Prabu Harimba ya hinci Mang Nusa pengawak denawa
Jangkung gede Simardada bewasnya merustaya papadana pasemolir bang barungan upamangan deka geleger lir alas bengka soca nyorot lir surya kembar Doh hinggi awak sabulu-bulu mawe mahkota pinoka sri tinaretes ing sosoca murugmu biareka dia kunang-kunang lajeng wonten ing setingil binatur rata lengahing dedampar dan tapi nalipit ing sosocari nenggana waretna iya hinggi lemek pamut prangedane ginanda widajebat kasturi lan silebaran sari-sari empak merbayaksa di balai irung para senopati alit-alit anu diwangun ku wangsa denawa Doh hinggi ingkang sami wonten ing pagelaran Jawi rayina ku anjeun senopati ingalaga iki sapa panjenengan nyaeta Purbakesa kalayan patih nagara patih istri kakasih Dewi Hidimbi atadapi Arimbi walah hinggi sami tungkul hamarik teludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watak wantos Prabu Arima dudu denawa samanea ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Doh hinggi Kerajaan neraskeun ramana nyata Prabu Wilwuk Sang Nalendra Prabu Arima mangusa pengawak denawa Rajang Pinggandan ananging sadèrèngé pangandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi serahkan haladria ana hubungan pada hiburan sele suara urang sangakeun hiburanana mangaye lajeng tigiri harga tilu pulang Gamalang meningat gendi di mana ieu teh paye paingan aya ibu nunu ari apa betis aya ibu Bapak Haji Agus Lioban aya Onang aya Bapak Haji Oman Sidodadi kali Ibu Nani aya ada raya Ibing Dewi Putih Rika Neng Nunu Bilik Ringkat sejen Pak Haji Wadiu Lurah Cirebon aya Wanaya Rayung Grup aya Bersih Pak Haji Pepen Kang Setiopi aya Bersih tanpa ria Kang Dedi Rengkak pola Rengkak pola
tegeningan damata lucu Ari wahasan Pak Haji Wahyu Lurah Cirang Luyu saya ayah wahasan Cincit kepan guru ama Ibu Hajah Agus Lio Bananobakeun Dakangku kan cecep gundala Dapuku Parantos tinggimu cing pangetan ku saudara anak ada wilayah hadiah Kilo 457 hadiah atuh ayah di pasar tua Pak Haji opat anu 30 teh naon hadiah ayah rokok naon teh ayah kopi ayah Kirangkong pada yang ibing respati angkat salatan mangonan ayah Pak Haji Oman si Dodati ayah wahasan Kang Budi Rotan Kang Okan tamu Sumbi Mawi Rasmita neng Dimas Yuni
raden sekali sumirat maning cahaya widadari tigang bidadari aja nama saya nunalian jiwana maning islah aceceng bidadari tigangan nangka orang sesarengan ngajengkeun salih kagungan sanesangka tuturunan sunda sunda lewat tahapan bangga orang nabah gendung sami-sami ngajung-ujung aceceng haji pepen budaya Sunda saurnina tanahna panjang sinenggi aya sinengi sabda tanahna panjang sinengih sabda tulis mama wala bakti dening asih
mereka warna usahna mereka warna sir baka puspit tengudian yang pajrahing sarwa renggeng manik nawarata salah beting pagelaran Jawi Karaton Nagara Pringgandani Duh, iya ge. Sang Nalendra bibisik Prabu Arimba Duh, iya inci. putrana Begawan Kesarpah Daras putuna Prabu Wilwuk loh. anu neraskeun karajaan nyata Prabu Arimba anu gumanti aji di Nagara Pringgandani anu diwangun ku bangsa Denawa Sang Nalendra ngahaturanan linggih Senopati anu parantos aya di payunanana Patih anu gagah perkasa sanajan bari istri Duh, pangawakan wanita. kakasih Dewi Arimbi Duh, inge. dekantun Senopati ngalaga Purbakesa sami tungkul hamari kludat nyemah dari Bang Sabda Ajrih ningali pamor Nalendra watek wantos Prabu Arimba dudu Denawa samanea sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Duh, inge. ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun buah hati kemang soca mustika akan dipawenangan oge Senopati Purbakesa yap kahareup kaulanun Raka Prabu Kugerepeun nama Rayi nampi kana pembage kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sembah baktos gonyok panjenengan Raka Prabu Edas. Nuno puja stutinya ditarima kedua lengan kensakatuh simpen pulungi hati pudih bastaka atur nuhun Raka Prabu kalena ti eta hapunten tina naon pihak lepatan ageng sumanten alit Raka Prabu ya saling maklum no tarsadi ajang-ajang ya pikir saya naon pura panjenengan Raka Prabu kuresan imalan kaulanun aya kitu we adi aing teh capetan Sugan manok Kiagoti we. Suanten. si gurulung we kitu-kitu teuing Laras gua. Mun jantan sinen. memang aya anu rek dipadungdengkeun ngeunaan heuh kapentingan negara we laras tansah diajang-ajang kaulanun Raka Prabu itu 12 Purbakesa nun Raka Prabu Rayi nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sembah baktos gonyok panjenengan Raka Prabu ditarima Purbakesa kahunjuk aceuk pati nuhun Purbakesa nuhun Eta. kalihna ti eta dina naon rupiah kalepatan ageng sumawanten alit mugi awe tiasa ngamaklum saling maklum tansah diajeng-ajeng aya pikir sae naon Raka Prabu okil Walah. Cop. kaulanun saperkara meureun Kang Tesono selaras kaulanun kaduana ti eta nuhun Nyai oge Purbakesa geus bisa nyaosan kana pangangkir akang laras
kalayan akang bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Nyai ka Senopati oge ka sajumlah aparatur negara. Sabab naon? Akang rumasa ditunggu-tunggu melak waluh paribasana babakan melak samangka. Tah eta Nepi ka akang di istrenan jadi raja di negara. Ieu teh hasil gawe babarengan, hasil gawe rancage, hasil paheuk-heuk leungeun, hasil pantai-antai tangan. Kuha sakitu akang salaku raja di negara Umajak. Ayo urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsana. Kaula nu destokeun Raka Prabu. Jaga budaya ka mangata. Naon sabab urang sing bisa mertahankeun sagala rupa ajen inajen bangsa urang. Sabab dina lebah dieu urang sararea boga negara pringgandani anu sakieu suburna, mamurna, harta kakayaan paribasana di mana-mana aya, aset-aset negara loba. Jelas Bang. Laras kaula nun tah kulantaran sumber daya alam geus sadia, hayu urang ronjatkeun sumber daya anu berkualitas anu bener-bener urang salaku bangsa Denawa, manusia wangsa Denawa anu kudu bisa ngaronjatkeun gawe-gawe supaya leuwih Ningkat Bang. ngaronjat dina sagala rupa widang. walah Destokeun kaula nun Raka Prabu. eta Sadati kukur. sadati kukur keur bager Atuh Nyai oge adi akang anu henteu ngijing sila bengkok sinema dina ngajalankeun kawajiban geus kasohor kaseluh ka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin. Nyai teh hiji senopati anu gagah perkasa. beres Moal aya babandinganana ngaleuwihan ti lalaki. Leuwih sama aya leuwihna. Si jujur rek gitu-gitu teh. langkung ti pamegat kulan sama istri Cing jadi suri tauladan keur wanoja anu sejena. beres Teu aya hayangan. sanajan Ke di mana akang geus eureun jadi raja, Nok nu di mana akang beh dituna rumpak caringin di buruan dayeuna akang teh geus karasa ieu teh geus tunggang gunung hirup teh. oh gitu kulan geus huam panono gitu. geser nu karang Oma tuluikeun Geus seureut deuleu kono. beres kalayan heulakeun keur kapentingan balarea. Ka eta tuh. tenan Keluar ieu teh janji-janji urang baheula raya teh. Anu pernah Laras kaula nun. keur ngadago-dago Sanajan urang kasebutna wujud bangsa diu, jasad buta awak bangsa Denawa diri teu reseksi paribasana. tenan Bari padaha karuhun mah teu kieu. beres kulan Nya, laras kaula nun. jeung si Abi Hidayat. Tasa urang gawe we anu hade, pengabdian anu bener-bener. sumohon Sabab pangeran menteuna ka urang teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana bersihna hate. Destokeun Raka Prabu, destokeun Raka Prabu. Mudah-mudahan we atuh naon rupaha cita-cita teh kulan. Pikeun ngajaga harkat martabat wibawa komara nagara sumohon supaya negara pringgandani langkung kasohor kaituna. langkung pesat kulan Da geuning salira oge dina nganggem jadi ais pangampih jadi gumanti aji di ieu nagara teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era deungeun-deungeun mika deudeuh. Allah eta Istuning eta teh tina kasolehan salira nuhun Raka Prabu. Oh. Tak kitu ye. Menta supaya bener-bener kaki patih
Nyai adi akang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan. nya tong kapalang ulah nguciwakeun rakyat Ulah kasebutna bangsa denawa katamah-tamah kalakuan teu ceureuh. leres katuru-katutu Hartina teh eta teh katuru-katutu notorogan noyod. nya Tapi sok buktikeun bangsa denawa. Nyaeta kasolehan hate da puguh Kangjeng Rama mah bangsa manusia. oh kantenah kamu terus tuang rama mah kula Kangjeng Rama begawan ke sarpa. leres nu aya jelas Laras kaula nun. Ngan meureunnan dina riwayatna kitu. dah Daya nu matak cing ati-ati teh geusan urang hirup ka hareup sing jadi eunteng keur kahirupan urang nyaeta dina naon rupaha gawe-gawe sapopoe tincakeun sapopoe lah sababna Kangjeng Rama oge jalem manusia jami ari manusia teh kapan tungkul tempat kaluluputan tangga tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isu ieu teh anu ditalaah ku akang dina sejarahna pangna urang jadi bangsa kieu teh Kangjeng Rama teh kagungan pusaka dah tilangan nyaeta kagungan hiji kitab leres sastra jendra teh ayu ningrat tewo nya laras kaula nun Raka Prabu nepi ka boga turunan urang bangsa nu kieu sasatna Kangjeng Rama tapi urang tarimakeun da geus jadi nya geus takdir kieu takdir da geus kieu jadina urang teu aya kajaba lintang ti kudu tumarima sumohon tah kariwe ngabuktikeun dina gawe dina karya laras kaula nun sok menta supaya ronjatkeun dina sagala rupa pangwangunan boh infrastrukturna boh nu sejena kade deui bisi aya jalma-jalma anu nyelunupkeun barang terlarang nya nu bangsa haram anu sakirana bakal ngaruksak norma-norma nu aya di urang tenan ulah kabejakeun saperti di negara Astina ayeuna wah hareng-heng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan wah di dinya makulan bari jeung eta teh manusia kabeh wujudna wujudna mah nya kan hirupna pajejeut teuing jeroana nama jeroanana mah piheung teuing da buktina we geuning mak babi ngeriwa jeroanan komo sanggeusna di rajaan ku Dastarata mah wah raja anu teu nempotnya geuning miuni begu tanu kitu teh meuni begu noyode nya nama ta eta raja nu teu neuleuh teh sabab cenah aya di negara Astina teh kadatangan politik di luar negara politik liberal politik adu domba ti negara Plaza Jenar wah eta anu mimiti politik nyebar politik adu domba di Astina nah eta laras kaula nun umawan gampang we kapangaruhanana ku negara-negara sejen depan asup barang-barang nu terlarang kaya ning narkotik jeung sajabana inuman keras ayeuna cenah geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung beres oplosan jeung sajabana wah katenan bulan ieu kajahatan di negara Astina teh geus nyebar ka handap laras kaula nu tah urang macing jadi contoh nya di dieu meureun urang hirup kudu studi perbandingan teh leres eta nya milarian nu positif cing inget dina sejarah Ramayana aya hiji raja ya Prabu nyaeta Gagah Perkasa Sakti Mandraguna anu kakasihna Prabu Dasamuka Prabu Rahwana wah eta jelema sakti wah eta mah jalma gagah kula ngan kulantaran lampahna salah jalan sarakah akhirna tumpurudes teh tunggu dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya dah eta bari jeung digempurna teh ku balad-balad monyet nyalain ku jalma ku monyet ngurukan teh tah omat jadi pamimpin teh ulah cara monyet kalakuanana leres
ngajedog gue di luhur geuning ai lapar datang ka handap turun ke handap neangan dahar apruk-aprukan ka handap geus beuh mah ka luhur deui we poho kanu di handap mah nya bener laras kaula nu kade nyai mah kade nok aja ieu teh raya teh keur nungguan janji urang sararea waktu di istrenan baheula beh dituna janji urang teh toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan nagara jeung bangsana. Ieu akang ieu Bojorojo tina hate sanubari ieu bijilna teh tina lubuk hati yang paling dalam. Yang paling dalam tina hate. Mi HP sisir jeung minyak kade ka ancloman leungeun. Mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun. Wah, ieu ulah Anjra hinggang puspita arum kasliring samirana murid kasliring samirana karga dungkong ngaskandane mawel laras tresnaning dia berat nyeun berat nanggung berat narima kenana naon rupiah patwati selera ke Prabu mugi jadi jimat parepeh kaula nun sae nun Raka Prabu sae kana wawadina kula panginten ieu anu dipip kapalai ku Kangjeng Rama je oh katenan yen urang teh cing sagolek pangkek sacangger pageuh ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan disebat istiqomah teh dina enggoning urang ngajalankeun kawajiban tangtusna oge bakaseur rupa-rupa cocoba jeung hileud-hileud anu baka ngaruksak seur tangtangan utamina kana budaya-budaya urang anu aya di urang leres anu kedah dironjatkeun ayo di handap nong sing tiasa ngalestarikeun budaya urang seni-seni di urang teh seueur wah katenan kaya ning singa depok ngomong teh ka mana karep singa dempet aya naon atuh singa pohang eta anu pohang mah ada anu pohang mah babaturan urang dulur urang eta mah pohang jeung rupa-rupa komo kapan di urang mah seniman seniwati teh pabalata oh komo di dieu mah kulan rongeng tayub jeung sajabana ngan sok jadi objek nu di luhur leres eta teh eta mah geus aya kuda pincang lawan kadang-kadang ti ditu nama 10 datang mah 3 ka ieu 3 tetep diurut wae mah loba ieu nya loba pacibit loba nemer seni nya loba pacibit-cibit lutung tungtungna jadi pacibit-cibit lutung si lutung pindah ka tungtung angerek ka tungtung terus nyai geus sangsara aya di panggung gedean mah di luhur ribut di handap dempak eta teh di tengah-tengah ibu citreuk tak kitu di sangsara liut pendra doh iya inggih barang nuju aya dina satengahing obrolan datan nirata ngademane pagulingan rana datan nirata ngademane pagulingan rana pagulingan rana Sampurasun Gusti saha Nyai tolong cing pindah punten kapengkeran Gusti Senopati cing aya naon ye aya naon kula lamun teu salah ieu
anu tugasna di perbatasan sumuhun Gusti Oh, di perbatasan. sembah kapihatur Gusti Prabu diterima kaunyuk Gusti Pati nuhun aya naon maneh 1000 ulah janten benu laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali naon Aya naon ya? bade nguningakeun kajadian di perbatasan ai kitu nguningakeun kulan Gusti ieu mah bilih naon bilih aya bangsa manusia anu nyelundupkeun barang-barang anu terlarang Barang Ya. barang nu diharap. parantos ngalangkungan perbatasan ayeuna eta jalma teh parantos ngababakan di hiji tempat Wah. Nya karek. sabaraha urang parantos ngalangkungan batasnya eta ngababakan di hiji tempat sisi walungan Wah, eta istri hiji teh hiji tah. pamegetna kirang sareng teu langkung numutkeun etangan mah aya kana 8 salapan sareng istrina Walah. Eta teh da eta kulan Gusti diintai ti kamari sareng ti mangkukna tapi teu acan ngayakeun tindakan naon-naon Can ditinakna naon. kuha sakitu bobot pangayon timang traju abot enteng eri saudara panjenengan kedah dikumahakeun eta jalma leres. Terus aya di tempat. kitu kulan Gusti sabab eta manusia Uang udah tahu. bilih ieu mah bilih kumaha margi manusia teh seueur akalna Gusti nya Manusia masuk ser tipuna. seueur akalna aing nginjem gampang aing bayar hutang itu Tah eta kulan manusia. sabaraha urang aya salapan Rumput nanti daya kedah dikumahakeun nyai kaula nu adi akang patih nagara Pringgandani Arimi tapi nama kaula nu sok gelis ari. wayahna siapkeun pasukan eta jelema tingker Nya talungtik Monitor kayana zaman na. kiwari bahaya bangsa manusia bisi lo bakal homo urang negara Prasa Jenar makade Wah, Dek, bisa. eta jelema jelema tukang teuing turunan Firaun teuing turunan mana teh Aya turunan Buni. urang Prasa Jenar mah nya jalma sarana. tapi nama kaula nun pariksa cing bener uyuk sumaga kaula nun Raka Prabu Terus bujang hingga kapurut marganing tanagara pati kasangakeun kaula nun sakitu ayo pimpin sajumlah ulah dia barat timalan kulan Gusti siapkeun oge senopati Purbakesa mangga kaula nun Kakang Prabu ayo mangga kaula nun sejak ngalaksanakeun pancen Tiraka Prabu nanging upami eta jalma diusir teu daek nyingkah wae kedah kumaha tina jelema masuk nyolong bade pokona. ditina kaula nun iya upami ngalawan paehan Wah, cocok lah. Tong dihirupan deh. nya ai parantos aya pancen mah da ieu mah parantos jadi kaputusan ti Sang Nalendra mangga Dah. Raka Prabu mangga kulan Gusti ini nyai beralu mapajung lumaku uyuk sumaga rampung daud tutas pangandika Raka Prabu sajumlah walan dia balas tamtama iya siapkan Purbakesa Amit Gusti pindah jelmana mangga Permios Raka Prabu awas bejaan sikala bendana main
mangka supaya ditaliti ti kulon tewetan ti kidu jeung ti kaler siapkeun sajumlah walak dia bola tamtama mangga sedanten wala dia bola tamtama iya kula iya kula panjenengan ulan Gusti. Nuhun. Aya pikir naon purwasalira panjenengan kersa nimalan. Aya hal-hal nu bakal ditepikeun seumun. Tah sorak. Lain na sorak teh gede-gede teuing duka atuh bulan Gusti. Parantos kodrat. Lamun sholawatan kumaha? Sholawatan mah biasa we. Sholatullah. Gas. Ginu ka babaturan di salawatan. Dararatang euy. Anu gede anu leutik jeung anu meujeuna. Anu rintu nu pegang dararatang we. Anu pegang anu montok. Anu montok mah teu mahi XL oge. Ya. Cara Pak Haji Wahyu kitu tah. Oh lah kumaha Pak Haji Wahyu. Lurah Cirangkong. Oh nya Lurah Cirangkong. Si Doyot. Jika nama eta mah kudu khusus. Naon? Nyeun baju teh. Tina deklit. Ya kudu lebar kairna. Assalamualaikum. Tarik teuing. Beli cowong-cowong teh sorate. Sampurasun. Rampes. Beneran dalang memaksamu. Alhamdulillah. Geus sagade mungkin. Nepi ka katorekan. Urang tiasa dipatepungkeun Allah. Geus nah. Moga urang sarehan. Cowong-cowong teh. Ampun rambutan teh can rasa. Ya ieu urang Ciroyom. Ciroyom. Lain Ciroyom atuh royom. Rayom. Masukan urang kuning ayu. Melak rambutan naon maneh? Benjoy. Si teh muni ngomong teh teu bisa lalaunan. Doka tuh. Aduh, atuh sora mun diampun. Ngaluwihan tukang tutupan ku aing sia. Genggerong teh. Mangkula kemang tanjung. Kemang sakar ngahaturkeun semua baptis bulan Gusti. Aya pikir saeuy naon? Kelanan. Memang aya hal-hal bakal ditepikeun ieu. Gawat. Aya laporan ti perbatasan negara. Rupina aya panyelundup Gusti. Wah. Bejakul kau Bisa ya barang sulunupan. Nggak heboh karena puluh-puluh kaing. Lamun seungit paham teh. Lamun seungit masih bau jengkol teh. Oh iya. Kumanehna mah teh kamen. Lain utara makan jengkol apa? Doh. Ayo dihakan apa tapi ngaheos bau putih ya teh. Oh, pula 7 papan. Pira 3 papan teh.
bangsat naon ari aing siap kadang-kadang kana hayam nangka badak ya. eta bewer ka kitu nepi ka urang naon teh woy dikenyotan wae ku pamajikan uyuhan daik ngeunah pamajikan maneh ngenyotna wah pulen aduh pulen si anjing nya ngaraosan atuh ngaraosan atuh ngan bau hawa irung selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya naon sen berita parantos nyebar yen di perbatasan aya jalma anu nyelunupkeun barang duka naon keelanan ulah wa kasudon urang taliti heula urang talungtik heula datang nera tangga demane pakulinganana denawa samya pada prata wontening paseban jawi lengkap waduh mati berwaning kurangan gadi Ibu Hajah Nani dibantu